kalayan dieklongkan ku Mang Gedon atapi wa Gedon baris ngidang ngalakuankeun dina jejer pamanan rasa ngalalana wilujeng nyakseni keprok heula tuh ya keprok heula Cik long urang subang mah sok nganggo ehol sa selfie we cik long cik long Bismillah kecap wiwitan audu eta nu pardu perlu kurang di estu sampurasun dulur hampura baraya sateacana sim kuring minton ieu seni pantun nanging bugituna mugi agung cukup lumur jemar hampura anu ditedak pilih melengkung bekas nyalahan atanapi dicaletot omong kisoledak bahasa leta maklum sim kuring jami biasa jumlahnya tungkul tempat kaluluputan angdah tempat kalalepatan nanging tina kituna urang maksakeun wae ieu seni sunat muga sing nanjung sing apanjang apunjung sunat mugi wae jeung dihari amin ya rabbal alamin. Ya lama leuwih alam manusia tata maning paling tua tata maning Allah Bismillah sarupani antu Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
sun kaaki darawanget tumukus di pajajaran. Pamit sun ka sang ratu kuncung putih tumantun di pajajaran. Ame punya perlu ame sun ulah arek manawa kanaraga. Ulah rek ngabadi kana diri. Ulah kabendong kanong. Ame punya paralun. Haji Gegetilah Cihidung Subang Mah jadi Pusmah Cihidung Subang Mah buyut lemah lama Gusti Pangeran Surya Negara Mah buyut Jakatawa Dimas Pangorega Mah dalam gordah eyang dipati ukur ama eyang kalupakan Jawa Mah dalam rangga di Pasakai Sahur Subang Syekh Abdul Muhyi saking Pamijahan Sultan Agung Prabu yang santang saking Godong Suci
patina tanjurkeun awuhanana tanjurkeun Harti Siliwangi nunya muni dina diri nu miaksa dina rasa dina Siliwangi Dukiwari Siliwangi Dubihari Mugia Panjang Rahayu Kersaning nu maha agung walagi kersaning Gusti Rahayu kersaning nu maha agung walagi kersaning Gusti nu maha suci naon atuh nu rek disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunia sedengkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti nu maha kawasa urang teu kudu ngaboga jeung mibana tapi urang dipibanaan ku nu maha kawasa narutus gunung ngapalias narajangan ingis nembrag pasilung kawinnya wadah tutung biritna manusia milari kipayah sacarana atuh di dia hampura wae ka para ustad ulah rek nyawa ka kaum santri ulah rek nyaci kana pintelan ieu seni nu dicanak Imam Ayi anu sepi ku pangarti ngahibur ukur kawani manawi nanging sugan aya nu kataji kudu manis model abdi eta mah anak manis oh atuh teu muji sorangan ieu mah muji sorangan we cenah cek atuh sia mukuringan ukur milari sasuam nasi jeung mintonkeun seni nu penting urang teu korupsi bisi asup jaruji beusi nu akhirna dibendon eta ku Sang Ilahi hampura kasadayana kasindir kudu wayahna malah mandarieu pantun aya hikmahna pikeun budak orang ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina padahal aranjeuna asli urang Sunda anu kudu boga rasa jeung rumasa di banda jeung mibogana ieu seni Sunda urang kocap kacarita di hiji nagara tatanan kasundaan nagara anu keur mejehna subur makmur gemah lipah lo jinawi teu kurang santan lang teu kurang pangan cek paribaosna nyaeta nagara udah ngupuk tanahna ekek sandane payus tus pantes lamun didamel ieu nagara atrapi karato mudah-mudahan di Citalang Wasing janten dina pancuran emas naon aya pancuran emas teh ari tanah pancuran emas teh nyaeta dicicingan aku kaum santri pasti bakal tobat sadenakan maha kawasa dicicingan kaum dagang pasti sarana dicicingan kaum buruhan teu dari pun dicicingan
pegawai negeri mudah-mudahan si Ega naik gaji. Atuh dicicingan ku adik-adik mahasiswa sing palinter sing balanger sing balager sing salinger. Tak itu ai pantun kiwari mawa ngamuhuna aya cenah bahasa bisi jeung bisi teh kedah jelas. Laras bisa luyukeun. Atuh di dieu nagara keur mejehna. Balop jalan ka gedong. Nang jalan ka humana lalu cir jalan ka cai. Pucuk kawung keur mejehna mangkung kalapa keur mejehna ngajajar. Sayuran meninggal lumuk balong teh aya di kulon tamang teh aya di beta. Ieu nagara Kasundaan nyata anu nyakrawati ngapahudeun tataya sanes nyata Prabu Dewa Niskala. Ari Prabu Dewa Niskala teh nyata putrana Niskala Wastu Kencana. Niskala Wastu Kencana ramana teh nyata Prabu Linggawara anu harita perang zaman bubat cenah. Di dieu anjeunna nuju bingung teu bangih tungtung susah manah taya sudana. Margi selenting bawa ning angin polepat bawa ning beja-beja pabeja-beja cenah bisa dipercaya. Nyata aya anu ngadegeun pasantren di tanah Kaler. Anu dipingepin nyata ku Syekh Puro. Lawan kagungan seueur pisan muridna. Di zaman haritan Niskala Wastu Kencana oge parantos ditutup ieu pasantren teh nanging kaparigelanana ieu perang Ki Gedeng tapa anu ti Japura anger wae ngangkir nyata Syekh Puro anu ti negeri Campak mun jual mah Vietnam beureuh wae. Dedak teuing atau teuing aleueuning ampun teuing. Ari Prabu Niskala kagungan putra nyata kakasihna Raden pamanah rasa alias Jaya Dewata. Ali Jaya Dewata kagungan istri Api Parameswari anu kahiji Nyimas Dewi Kentring Mani anu kadua Nyimas Amat Kasih putra Ki Gedeng Kasih. Kunaon cenah pangna ditika ieu putra wajeng putra pamana. Margi ku jalanan politik sieun beunang nyaeta nagara aku negeri anu sanes wae. Janten ku anjeunna rek disajajarkeun kapupur bahda can pajajaran nyaeta Galuh sareng Pakuan keneh. Laras pisan kapupur. Nu akhirna palaku gantawati kang cuma ketika jauhan hasil anak anak Raden pamanah rasa. Jika nak diheula den menak anak anak ama ayah badan tenegeuna sugan jeung sugan ngahartos ku hidup ayeuna. Ampunan teh ngata batik ama sumangga gerbok nyarios prak nyarita kalau janten putra. Jika atuh cenah ama bade aya pikir satimbalan naon. Ieu Raden menak anak anak ama jadi di negeri Kaler tatara Sunda tatara Kaler aya anu ngadegeun pasantren di kampung kuge ku eyang hidup parantos ditutup tala heula ku hidup ulah gampang ditutup sakira ajaran eta sae teraskeun cenah anak. Sumangga cenah mah kedairahnya tual ngaputra angkat maka gitu. Raden tumbuh agak burung
marek mepeujehan heula sabab lamun kaditu pasti katohian ku masyarakat yen aya nyata salah sahiji urang karaton anjeun kudu ngalalana nganggo pakaian cumpang campur sareng deui gentos nami anjeun janten jaka kegemingan Eta beda wayahna. sumana cenah mah hatur nuhun laksan ketika bingahan salajengna ieu Raden pamanah rasa hoyong disarengan nyata kuki paman patih ki Purwakali alasana pamanah patih ki Purwakali teh atoheun pisan cinawa majarkeun bosen jeung kaluban di karaton jika ayeuna mah calukan wae mamang patih ki Purwakali teh paman kaya rasa kenap cenah paman Si papayu kulit bedong lilipitan paranti tumilah boyan Ulah. bulu irung meni untuy Ulah. bulu keleng direper bulu bujal meni ramai sok dipake nyayang kadang ya Allah pamanapati Ulah. bulu irung adalah pilihan irung meni molong moncor mantak moncor ladak dua Ulah. Eta ieu pangamungan. ampun cina Den sumana kasep mena hayu cina jeung ama urang ngalakona tapi ama atrapi paman bade mepeujehan heula ka salira Tidak mempunyai heula. sabab airek jadi raja makasep hiji kudu leuleus jejeun liat naling luhur kandungan lair Aisyah Anu kadua. dituna asak hampuraan Eta. oge hidup lamunik jadi raja kudu miyuni kemang anu kahiji leuwih ibarat